Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Inti Nurhayati tina warta nu bade kapindangkeun nyaeta Sawareksa Kucaah. Pamirsa nyanggakeun warta salengkapna. Tina poe Kemis nunggus kaliwat di Kampung Rancakole tepatna Tabu Salapanuni parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga salembur kusabab ayana caah dicaket pasawahan warga kaping 16 April 2026. Dina kajadian ieu aya sababaraha sawah warga anu kaseret ku cai walungan. Akibatna tatangkalan parerak sakparna sarta loba nu kabawa ku arus. Para patani ngaku gagal panen kusabab tatangkalan teu bisa disalamatkeun. Kajadian ieu oge nyababkeun karugian anu cukup gede pikeun warga. Pamirsa sadaya, dupina ngan sakitu warta nu parantos biasa didugikeun ku simkuring. Mugia manfaat. Wilujeng patepang deui di lain waktos, abdi Inti Nurhayati pamit undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.